Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sugali kaluar di tempat panyumputanana nyamperkeun ka si Keling bari ngacungkeun jempol leungeun katuhuna. Walah luar biasa. Keling benar-benar hebat. Durgana si keris iblis bikin kangejat kabur tak akeun harapan si Keling bocah sakti. Halo nama Galitea atuh. Aduh suka jeung panuju ninggalin oge manggali mah Keling. Ari sugan aing teh rek heueuh we majuna rajang ka si Durgandul teh. Tapi kalau terus ngejat kabur geningan. Mun teu kabur, wah. Sakaide ku aing diteungel we tah babatokna. Langsung ngusek tah mangkuluk teh gali. Nyada si Durgana ge ngartieun atuh Keling. Manehna ge geus bisa ngukur mun kaduruskeun tarung bisa dipastikeun bakal terus nangkalak banget alias koit. Paeh oge bisa paeh molotot eta mah Keling. Nyada bakal paeh penasaran atuh. Naon sabab ajal binasa ku si Keling budak kamari sore tapi luar biasa pangabisana. Aduh, anu manggali teh atuh tiada duanya. Si Keling dilawan. Ngan eta we mah ke diantepkeun ka abur atuh Keling kuduna diudag dong dibari ampun jelema kitu patut mah Keling. Keun wae hayangeun keneh hirup atuh gali euy. Aingna keur rada hoream deui. Ari kudu ngudag anu kabur mah. Apan aing ge kudu neruskeun di latihan. Anu jelas aing kudu bisa ngabuktikeun diri ka si Durgandul, ka si wabalak teh si balakatuk tak tungtung. Aing si Keling bocah sakti geus bisa ngarubuhkeun manehna. Kadeleh kumaha ge nya galinya. Apan tadi si Durgandul nitah keris jurigna. Manukana rek neurak meureun kana dada aing. Kawas paparingkelan we kawas bor. Ya bener. Mun bisa ngomong mah eta keris teh bakal nyarita kalau bogana. Nya ka si Durgana gitu Keling. Lihat anjir, lihat kulit anjir meureun kitu nya. Diteungel gagangna jadi muter terus malikeun ka si Durgana. Nya puguh si Durgana kageteun atuh Keling. Gancang harita mah luncat lewat kana gagang keris. Sat, cilengkap. Harita gagang keris peunang ditewak ku Durgana. Harita Durgana niteu seukeut ka si Keling teu dilapok mah nyarita. Tapi orok aya si Keling oge harita geus saya gadiri pancung dina tangtunganana. Durgana gagaro heula kana bujurna tah anu borontok. Lantaran karasa ateur dina lebah cungculunganana. Tapi orok aya si Keling oge jadi kabita harita nurutan gagaro kana bujurna. Alah, manggali sigan lumayannya mau jadi juru dongengnya nyaingan Dora-Dori. Anjir. Maneh masuk rupa-rupa wae gali kalaka terus didongengkeun deui. Tadi mah ku aing dititah nying hareupan kalakah murungkut geuning sia alasan weh mula sebutung. Berat-berat perot teh bujur meletuk terus. Maneh mah bener-bener leutik burih gali. Ongkoh nu nutur aing tiba heula. Tapi eueuh tapakna tuh sia teh nutan-nutan aing atuh sagilak-gilakeun mah jurus. Wanita ukur kasih ihat we diledot. Terus ditinihan. Begitu patut teh gugulung teh sekali mah. Ya bener aslina eta teh Keling. Jeung cai ihat mah manggali rek tarung nepikeun ka sababaraha lila ge sanggup manggali mah. Pirangi di kita si ihat mah. Lap tinggal Keling. Reng ka sukuna. Keolkeun saeutik. Tah geus teu walak kaya. Iya bener-bener. Alah rek
silih dengkek silih tangkep gitu silih dedatkeun silih papukat dising harepan ku manggali mah keling nya cek aing ge mun kanu kitu patut langsung ngabacot maneh mah terus ngoncang di babaungna oge ngan ku kajadian tadi aing jadi beuki yakin kali naon maksud yakin teh yakin kumaha keling yakin kumaha manggali bakal bisa laksana hirupna hiji ye ngalaki rabi kitu maksud keling teh lain kitu sakoplok cikeun heula tuh waktu dek keling kumaha keling lagi can ngomong dengekeun heula maksud aing teh jadi yakin kemampuan aing teh geus leuwih hebat kali euy apan kumaneh ge kadele si Durgana bingungeun yang harapan ilmu silat balaga degdeg mah bener teu nya bener keling siga anu lalawora jeung heureuy dadalig degan tapi panarajang si Durgana eueuh anu bisa kena kana sasaran benernya puguh we teu murapna ka Durgana jadi kageteun atuh maneh ngahulang bari sagede diri oro kaya manggas gandeng sakoplok kalau karek kadongeng deui aing jadi aya pikir hayang ieu tambahnya wulung kali euy dik naon nantang si bulu wajah euy ulah wa keboga pikiran kitu atuh keling bahaya cek manggali mah bahaya keling ka mana-mana wae cenah teh bahaya acan ge anggeus ngalmu ti si guru acan wayah ayeuna mah keling keur ukuran mampu jeung henteuna keling ngalehkeun embah bulu wajah mah kari tinggal kumaha si Rawing naon hubungan jeung si Rawing ari maneh gali teu balik ngomong teh tah ieu penyakit maneh mah gali euy nya capek teh kadang-kadang sok teu puguh ujung puhuna maneh mah ngomong ka aing teh kawas kana tuul wae goblok mau dicetol morontol sia entong ngambek atuh keling tong ngambek jadi cek manggali ge hubunganana jeung si Rawing mah jelas aya gitu jadi kieu maksud manggali mah keling ye ke lamun keling geus bisa ngelehkeun nya ngabinasakeun si Rawing geus bisa dipastikeun embah bulu wajah mah bakal pejet ku keling naon atuh sababna sabab apa geus jelas embah bulu wajah teh eleh jajaten ku si Rawing bener teh kitu maksud manggali anu pinter jeung sonagar teh pinter utuk kunyen tamun kitu nya sampai kena ka harti ku aing oge gali anu matak aing hayang geura anggeus ye ngayakinkeun sakabeh ilmu ti si guru teh gali euy ngan tetep si Rawing kudu bisa cager heula euy kudu pulih kamampuan dirina keling euy memang kudu pulih heula atuh ngarasuka jeung sugema ka kelingna mangsana tarung ijen jajaten jeung si Rawing dek sugema kumaha ngalawanan seperti gebog teu bisa gerak itu teu bisa gerak ieu mah geuna kana hatena ge nyeta kitu aing mah hayang sugema ka hatena apaan ku aing ge geus diomongkeun ngeunaan eta mah gali aing jadi inget teh ka si Buwati gali euy inget kumaha mainna pasti ngadaguan kadatangan aing gali euy kunaon can aya datang wae pasti kitu tah si Buwati pikiranna teh gali euy nya da geus kitu katang tuangna ti si guru atuh keling nya wayahna we nungguan 2 poe deui mah sakit cep atau 2 poe mah keling anu puguh mah gali bakal ngabaturan deui initnya keling gitu ngomong naon nu balik sa teh ngomong naon kadang-kadang sok teu puguh mah ngomong teh gali nya cidekna mah manggali di kabaturan di keling lah terus bisa dipastikan eta mah bakal panye deui si ihatnya terus maneh pasina oge ngarepkeun aing kawas kamari deui henteu waka datang nyamper ngarah maneh bisa molok deui di gogobrol sihat kitunya anu aya di otak maneh teh gali aduh keling aiteun teh bener teh iya jeung muncring kawas lain ka manggali wah jeung muncereng jeung popolotot ai keling
Ha bener tak? Iya bagus iya cerdas. Nya bener gitu keling. Oh keling. Nya an boga dunungan teh bisa maca kana pikiran imah ye. Duh bener-bener bagja keur manggali mah. Boga dunungan keling anu pinter, anu sagala hebat gitu tah. Sabab ngarti kana perasaan jeung pikiran manggali. Anu duka teh kumaha. Terus kabayang wae cai hate keling aduh eta ku amprud-amprudanana. Duh lamun lempang teh tah siga nogan si imitna teh. Sursan ka luhur ka hana. Aduh nya saperti hana keling we lah inget wae ka Ibu Wati gitu. Tapi aing mah beda deui sia gali. Beda kumaha di keling? Beda aing mah didinya mah neuleut teh ngasungkur kitu we amprud-amprudan. Nu karasa ku aing mah si Bu Wati siga anu nganggap anak ka aing gali euy. Jeung kana batin aing ge gitu beda euy. Bener teh si Bu Wati euy. Terus aing ge jadi ngabayangkeun mun aing boga inung kawas si Bu Wati. Aduh. Tenang teh karasana hati aing teh gali euy. Da karasa bener siga kayak nu sorang, non siga nu kanak sorangan ka di dieu teh. Atuh di dieu sarua siga nu kainung gitu tah ka si Bu Wati teh pada lainnya. Urang mah hare-hare, tapi perasaan aing kumaha gali gitunya. Lamun dituri aing galinya, hati aing bener sa euy, bisa digambarkeun, bisa diomongkeun ku caritaan aing mah bener. Ngan Iwati aing ngarasakeun gali. Bodina teutepan, bodina kumaha-kumaha oge siga inung ka anak we kitu. Eta gali. Nya sarua jeung manggali ge kitu pisan keling. Bakal tenang ieu hate jeung pikiran mun geus laksana caihat jadi pamajikan manggali. Dahar bareng, mandi bareng, init-initan bareng, pang-pang nama eta dina lebah monok oge bisa bareng. Wah, sugeng jeung bagja ka manggalina oge keling. Memeh sare ku manggali teh diusapan heula caihat teh. Ku manggali diperende, diberi sajak, gelis, ihat, jungjunan kalbu, mustika di pajuaran. Di antara rentuna gunung anu ngacentul mau bisa ngelehkeun gunung anu aya dina dada ihat anu montok. Keplokna ceno mau bisa ngelehkeun kiplekna ihat. Amprud-amprudna ombak sagara mah bisa ngabandingkan amprud-amprudna imbit ihat. Bentang anu tingkaretip mal bisa ngelehkeun kicepna ihat. Sora haleuang jeung tembang juru kawih anu halimpu mal bisa ngelehkeun sorana ihat. Nu ngaharewos semu ngarosos. Bulan anu riungrung ku mega teu beda ti ihat. Anu diseredkeun kana juru lomari. Katingali mangas sia koplok ngomong naon ai sia kalian segala iya mah nyaritakeun naon puisi sajak itu sajak ai keling ngarorewas maneh sok teh nyambung da maneh mah aing serius di bawah heureung sia mah mun kitu jadi pelawak ge duit mun sia teh lain pelawak manggali mah ieu mah diibaratkeun gitu ihat teh gitu terus disajakeun ku manggali mama mepene ihat teh kitu keling sajakna nahaun anu kitu patut aing ge geus nyaho ka mana guprakna eta omongan maneh naon cempe kali cempe euy si guru ngirimkeun surat jarak jauhna euy manya bedanya manggali mah teu ngadenge anu macak denge cempe si keling rancung ceulina ngadenge suara si tergos bodas anu ngagunakeun aji pameling ngirimkeun surat jarak jauh anu ukur kadenge ku si keling. Belakuk borosot nolol kunaon cenah keling ngomong naon si guru teh ngingetan ka aing kudu neruskeun belakuk keueuh oh latihan nyaon sigana mah euy aing kalakah ngabacokak wae euy
Jadi kumaha atuh ye mangkaling manggali keur betah keneh ngobrol ieu teh keling nya da teu puguh ari ngobrol jeung tatangkalan mah ai keling nya aing kudu neruskeun belakuk atuh gali heuh latihan maneh hayang keneh ngobrol mah tuh newak kadawe atuh terus eta kadal teh ajakan ngobrol ku maneh aing rek teruskeun latihan ya aing rek belakuk deui gali hiya corelat cilung si keling jirimna ngacorelat ninggalkeun eta tempat sugali terus lempang ninggalkeun eta patempatan caturkeun di Banjar Wulung harita si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung aya di jero imah nu dicicingan ku Mbah Buluwaja. Bogoh lain imah panggung sasat imah anu gede jeung pangagrengna di dusun Banjar Wulung da puguh tempat cicingna Ki Buyut Ireng anu kungsi ngawasa dunya kajawaraan. Bari ngadaguan Mbah Buluwaja harita si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung di baturan ngobrol ku Ki Donggala jeung Nyi Ica. Sanajan dina hate mah Ki Donggala masih keneh ngagremet malah tetep hayang malas pati kasih Jari Sakti. Tapi manehna kapaksa kudu nyaniwara henteu ngatarakeun maneh. Siga anu nya we geus sadar tina kasalahan pahamna. Ki Donggala anu harita keur cumarita. Jadi ieu Nyi Cicah teh rek diboyong kukula ka Pasir Putih Den Agus. Nyada kumaha ari kacinta mah henteu diwatesanan ku umur geuningan. Sanajan kula geus kolot saperti kieu tapi aya nu nyaaheun geuningan ieu Nyi Cicah anu bisa mereka bagjaan ka diri kula. Nyi Cicah imut bali nyambungan kana caritana Ki Donggala. Mun da balik kumaha deui ari istri mah kedah dulang Cinande we. Da Kang Agus si Jari Sakti ge kitu kitu deui Kang Anteng tangtos ngartos kana kaayaan hubungan abdi duaan. Anu estu ngantengna Duryate lantaran ayana perasaan anu sami. Anu matak abdi teu bade nolak. Engke dina waktosna diboyong ka Pasir Putih teh. Mohon apaan tadi ge ku Kang Agus si Jari Sakti tos disaurekeun bahwa Saila oge henteu nyangki ti anggalna bali ngalaki rabi ka Ciani Kanti sanes kitu Kang Agus. Memang bener eta carita Nyi Cicah teh. Monggo kitu ari jodoh mah. Ya, mudah-mudahan we naon anu diharapkeun ku Nyi Cicah katut Ki Donggala sing tina kanan aya dina kalancaran tur pinarengan jeung kabagjaan. Duryat sing tetep nganteng ulah rek pukah ku cocoba kitu digogoda. Bener teh Teng? Kalau Kang Uleng Anteng. Wah. Memang bener kitu nying Cicah Ki Donggalaan. Moko nama Anteng melu sungkah hate we tingalikeunana ngoge. Sang najan ngari dingna ngate leutik mah Anteng teh ngaya pangrasaan sirikan ieu teh. Ngenyang eta we Ki Donggalaan nganu ngeungeus ngolot bisa boga jongdo ka Nyi Cicah anu masih ngongra gitu. Ngari Anteng nepikeun ka ngayeuna ngoge misih keneh ngacan bingsa panggihan ujung jongdo giningan. Henteu kudu wakeleutik hate Den Anteng. Engke ge geus waktuna mah bakal panggih geura jeung jodoh nu diharepkeun ku urang. Bat kula ge henteu ngimpi-ngimpi acan bakal tepung jeung Nyi Cicah ya si geulis. Anu saterusna bisa boga perasaan anu sarua Den Anteng. Jadi cekula majang Anteng sing tetep gede hate. Yakinkeun diri dina hiji waktu bakal panggih jeung jodohna. Bener henteu Nyai?
Mohon gitu Kang Anteng. Datos janten katang tuan eta mah masing-masing bakal aya jodoh atawa pasanganana. Anu mata Kang Anteng ulah pipilih teuing. Ulah milari istri anu sampurna da jalmi mah teu aya anu sampurna atuh Kang. Anu penting mah di antara dua hati aya dina kacocogan. Laras teh Kang Agus. Memang eta modalna pikeun mageukeun tali kasih mah. Masing-masing di antara dua pihak kudu bisa narima kana kakurangan pasanganana. Dapangna bisa ngahiji ngalaki dabi teh lantaran hati masing-masing geus pada ngarti sarta boga tekad anu sarua pikeun narimakeun kana kakuranganana ti dua kapribadian pasanganna teh. Bet masih kencan aya we ka dieu mah bulu wajah teh ki eta ki ngalah geuningan. Tenang heula Den Agus. Nyawayahna we kedah diantos. Tadi ku Den Agus tos dijelaskeun maksud nepungan Mbah Bulu Wajah teh lantaran kajurungku rek menta pitulung ka Mbah Bulu Wajahnya. Tumali jeung kayaan garwa Den Agus. Atuh ngeunaan kembang pancawarna. Memang ti Mbah Bulu Wajah anu ngapimilik eta kembang ajaib Den. Ngan kula henteu bisa panjang lebar nyaritakeunana. Sabab eta mah engke Mbah Bulu Wajah anu bakal ngajelaskeunana Den. Leres kitu Kang Agus. Langkung jelas nama memang kedah tepang sareng Mbah Bulu Wajah. Ya mudah-mudahan we atuh nu diharapkeun ku Kang Agus teh sing tiasa janten kanyataan. Mbah Bulu Wajah keur saeun masihan pitulung Kang Agus. Ku cara kitu tangtos si Anikanti bisa damang deui pulih sapertos bihari. Margi numutkeun wartos mah kembang pancawarna teh Kang Agus memang mampu ngubara rupa-rupa kasakit. Teu macak aneh pami disebat kembang ajaib teh. Kitu tah Kang Agus. Kitu pisan anu diharapkeun ku Akang oge ieu teh. Anu jelas Mbah Bulu Wajah sing jemar hate. Anu matak Akang duaan sanajan jauh lumaku tetep dijugjug. Sabab miharep ayana pitulung ti Mbah Bulu Wajah. Beta sapiraha henteu bisa nulungan da antar Akang jeung Mbah Bulu Wajah mah taya masalah naon-naon. Wah. Ngenyang itu nyicing cahking dongalaan. Moko nama ngembah Bulu Wajah mudu bingsa tulungan Kang Jangri. Ulah tempikeun ka bongga nganggapan musuh ka Kang Jangri gitu. Ngenya pagihan goge ngapanan ngarek ngayeuna. Anu mantra kulu bingsa tulungan. Sangbab lamun ngembung tulungan ngeta mah sarua ngejeng mancingan ngambekeun nganteng atuh. Nalus terang we nganteng bingsa wae nalus ngamukan panti ku anteng. Bener ngaslina anteng mata bisa ngamakan Kang Jangri. Nya teu kudu terus cari nafsu teh. Urang teu bisa maksakeun kahayang. Ari Mbah Bulu Wajah teh bisa nulungan ka urang mah. Nya teu naon. Eta mah kawilang hak pribadina. Mbah Bulu Wajah bisa jeung henteu nulungan kana kasusah Akang. Anu diharapkeun Anikanti bisa cager deui pulih saperti bihari. Ngenya lapina mung duboga pangrasaan we. Jauhan dijujugan sangnajan nganggang di lampahan. Ngari ngeungeus panggihan ngalakah henteu bingsa tulungan ngatung eta mah sarua ngejeng henteu hargaan Kang urang Kang Jangri. Mang teh mah henteu bisa Kang rima. Masok we pikir ku kido ngalaan. Kaharti eta caritaan Den Anteng ku diri kula. Da cacakan mun diri kula anu jadi Mbah Bulu Wajah mah geus bisa dipastikeun bakal ditulungan ku diri kula. Malah geus moarek dikoretkeun sina dibawa we. Diinjemkeun eta kembang pancawarna teh digunakeun ku Den Agus si Jari Sakti keur ngobaran kayaan Nyimas Anikanti.
tapi nyaki itu hanya kal tembah bulu wajah anu bogana. Jadi jawaban anu pasti mah nya tembah bulu wajah eta Maden Agus. Si Jari Sakti jeung si Banteng Ulung memang henteu bisa nyaho kana kayan hate jeung pikiran Kidungala. Anu sok sanajan dina sikep jeung caritaan mah kabilang hadena keran henteu nembungkeun pasamuan jalma anu masih keneh nyidem perasaan keukeuh hayang males pati ka si Jari Sakti. Opatanana je terus galuntreng. Sedengkeun Mbah Bulu Wajah anu aya di jero imah Ceengkai keur diuk sila. Di hareupeunana dari uksila ludira si Jalaga jeung Ambarkuk. Ari Ceengkai emok digigireun Mbah Bulu Wajah. Paroman Mbah Bulu Wajah katingali bangun anu ngemuka ambek. Manehna henteu bisa narima kana tinakan si Keling anu geus ngabuntungkeun sapasang leungeun muridna. Mbah Bulu Wajah ngabagikeun paneutupna ka ludira jeung Ambarkuk terus nyarita. Haram cadah setan alas tuh. Si Keling bener-bener geus teu bisa diberi ampun ta anak setan teh. Ieu kajadian lantaran ilaing duaan kasup maneh oge Sangkai. Geus ngabohong sakadewek. Jadi we kieu yeuh kajadianana. Ilaing tiluan pelagu karoplo kabehanana. Coba rek kumaha ilaing mun geus kitu, ludina. Rek bagug naon teu boga kokot sia teh, ha? Kaula eru masa salah guru. Ari sugante mual bakal terjadi ngalaman seperti begini. Itu si Keling benar-benar kurang ajar. Sudah ngabuntungan sapasang leungeun kula guru. Si Keling edan sekali itu anak. Kaula jadi cacat seperti ini. Kaula jadi tidak bisa lagi seri ketawa. Jadi kumaha ngubaranana guru. Ambarkuk si Mandal Maut milu mairan caritaan. Wow. Mai menekere kacene lepor kencen berosot nolol. Perat perut belekuk biar kena bahasa Dayak. Artinya memang kejadian anu di luar dugaan. Ternyangka bakal kejadian Mbah Bulu. Wow. Jadi Mbah Bulu kudu bisa nulungan ke Kakang Prabu. Wow. Buat piraku jadi jelema anu cacat seperti kieu. Wow. Karunya ku Kakang Prabu Mbah Bulu moal make wew ayeuna mah. Dengekeun ku selain duaan nu dira Ambarkuk koplok. Sanajan ngagunakeun kekuatan batin atawa kekuatan gaib jeung ilmu anu sakumaha hebat moal mampu deuleu mun kudu nyokot di kokot si laing nu digubugu si Keling sia. Eta kokot si laing bieng terus dikumahakeun ku si Keling. Paling oge sapasang kokot si laing diganti ku kokot palsu anu dijieun tina kayu sia. Tidak apa-apa guru. Tena naon lumayan tangan pasug oge malahan mah dek tina awi gombong ge tina naon guru. Daripada harus seperti ini guru. Sungguh sedih, menyakitkan karena hati itu tindakan si Keling guru. Okay. Maneh kudu neangan jelema anu bisa nyieun leungeun pasug keur si Ludira euy. Jadi kudu diupayakeun sing nepikeun ka hasil. Ingatkeun kai, ingatkeun. Montong waka balik muncan panggih jeung jelema anu bisa nyieun leungeun pasug tina kayu keur si Ludira. Kitu maksudna bae teh kai. Sumuhun mangga pangarsa. Pancen ti salila pangarasa bakal dilaksanakeun sakumaha mistina. Atuh abdi oge nada dihapunten wirih ngireng ngabohong are kacarita. Ari margi bade henteu nurut kumaha da kitu kapalaina mun kapaina Kakang Prabu. Abdi henteu tiasa nolak pangarsa.
dewek ngarti maneh memang kapaksa kudu nurut ka si Ludira engkai. Anu penting laksanakeun paratah dewek. Ilaing duaan Ludira oge ambarkuk tetep cicing di dieu. Dewek ayeuna rek manggih si jadi sakti anu hayang panggil jeung dewek. Ngeunaan si Keling jeung kudu gancang di podaran. Eta budak bakal terus jadi gangguan ke pihak urang euy. Jadi itu si jari sakti ada apa ia datang mau panggil sama guru? Ada perlu apakah gerangan guru? Kaulah jadi penasaran, pengen tahu pemaksudan dia orang ketemu sama guru. Hampura guru, kaulah henteu bisa seri atau sedih mikirkeun dengan guru. Nurutkeun geteran batin dewek mah. Iya guru. Si jari sakti datang nepungan ka dewek lantaran butuh pitulung ti dewek euy. Mun teh mah bener eta geteran batin dewek nganu harti ku dewek si jari sakti bisa dimangpaatkeun pikeun ngapinasakeun si Keling. Jadi dewek geus henteu kudu turun tangan langsung euy modal si Keling. Naon rek ngomong naon maneh calangap kitu ambarkuk? Wow. Mulaka segera pret kalecis dut pret. Bahasa Dayak. Bengos mun teu make bahasa Dayak. Dewek rek kitu ambarkuk ye. Jadi kieu mah bulu Wew. Mun teu make wew-wewan sia. Ari sia wah kabosan pisan ambarkuk. Dewek na ke parusing euy. Hasok gansang rek ngomong naon sia, ha? Melekeusekeun geus melekeusekeun deui bae sia mah. Bahasa Dayak pret kalecis nguk brot. Naon teh lebih hade mun ambarkuk anu init pikeun merenan sirawing guru. Moal make wew mah bisi guru ngama. Melekeusekeun ai sia yang dilegungkeun sia kulo sia teh ku aing, ha? Tengah ngewe oke tadi kecapan bang sirawing lagi kemampuan dirina guru punten teka haja wew aduh nah makin jeng wew ngeunaan sirawing montong wakat di pikiran ayeuna ambarkuk waktuna ilaing datang ge apaan anu ngagagakeun teh si Keling deui wae anu matak anu kudu leuwih ti heula singkirkeun heula di podaran masih Keling euy. Anu matak ilaing geus montong ngalakukeun heula tindakan naon-naon. Da percuma ngalakukeun tindakan naon-naon oge. Da si dikuatosna seep. Waktosna baraya cakra. Geuningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Tah gitu. Atuh sementawis sim kuring dora-dori, amit mundur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.